Kali lepas kemana deh? Ya, panginjamkan duit. Minjem duit ka saya. Ka Bu Elis. Ka Bu Elis. Heeh. Era tuh mah aing. Make jeung era pan mate segala teu boga rek meuli beas. Mana mah titah teh sok aing. Mere mah kira-kira. Hanya mere pasti titah emak gitu. Aing. Eta manuk dilepas nih mah aing mah Gelah mikiran manuk kene manuk mah. Mikiran mah penting mah jeung mak panginjam kenal buru. Tapi bakal mere. Heueuh susugana we atuh maneh init ka itu. Sok sieun teu mere era. Nya make jeung era teu dilaku sugaan titah emak gitu. Heula teu daguan 50.000 we cukup lah. Nah yang ieu atuh urang. Yang naon? Yang udut engke. Aya duit 1.000 ning tah. 1000 udut naon sebatang? Kan bae penting malah duit we. Penting mah duit dah laku. Yang namanya duit pasti laku we kana naon oge. Oke itu lah ngempir aku ke teu dibere. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju sesapu, Bu. Mohon. Punten, Bu. Nah, peryogi naon ya, Kang? Di barang si emak, Ibu abdi teh. Aduh, si Mak naon? Lain kunaon? Di barang ieu ka Ibu peryogi. Oh, peryogi naon? Namut acis. Da abdi mah teh gaduh acis, nu kamari ge pan teh acan dibayar ku si Emak. Ngan hantem Ada namun. teu ageung can saurang teh si emak ge. Kayaknya ari teh gaduh kudu kumaha? Kurang 50.000. Teu gaduh ayeuna mah bayar heula nu kamari matak oge. Kang, wartoskeun ka si Emak. Anu kamari ge teu acan 100. Kira ku ayeuna tos bade namut deui. Da abdi teh izin ka dieu teh ngada. Ai teu ngawaru piraku da ma abdi eta teh. Emaknya isin jol deui. Da sanes ada abdi nu isi nama lain si emak. Pan abdi mah dititah meureunnan ku si emak ka Kayaknya dieu teh. wartoskeun ka si Emak wih deui. Si bener mah, Bu. Heuh, teu make isin jol deui. Ada ari dititah ku si emak kudu kumaha atuh? Ada itu boga. Aya teu acisna. Teu gaduh aya ge 2.000 perak. Mun nyarios atuh teu gaduh. Mah kita tadi ge teu gaduh, ka era teu isin tapi joli. Izin make Heuna, izin. isin mah make ka dieu Ieu atuh. pan dititah ku si emak abdi kudu ka dieu. Bejakeun ka si Emak bayar heula hutangna, kakare ku abi dibere deui aya ai sakitu mah. Oh, nah terus pernah mah Nya atos 100.000 pan teu acan. punya abdi jadi izin ari kieu mah. Ah mata ke tanya. Izin sebenarnya mah ka dieu teh. Tong ka dieu atuh ari isin. Teu ari dititah kudu kumaha ku kolot Ibu teh. Bejakeun ka Bade Emak. masihan moal. Moal teu boga. Nya tuh Bu nya nuhun Bu. Isin teu isin tapi jol deui. Tanyakeun ka Emak, boga hutang teu rek nginjem teh. Muka mari can dibayar geus rek nginjem deui. Aku genah pisan. Mak. Naon? Menang teu maneh teh? Teu cenah da mah ge boga hutang keneh. Engke ge deui mayar atuh minggu engke ge kabeh Bener ngajarekan ka urang atuh mah. Da itu mere ti dituna kudu kumaha. lain meni banget atuh pan ke minggu engke Ada ge cenah mayar meni banget. lamun we dibayar cenah anu 50.000 arek dibere injem deui. Heuh pan emak teh Kamari nginjem ngajual semua. heula sampe 100.000 emak teh kamari teh nginjem teh. Rek tanah ditambahan deui 50 tadina. Gitu. Oh, tuh urang bejakeun deui arek ngajual heula sampe. Heeh, ngajual heula sampe emak teh engke dibayar geus jual sampe kitu bejakeun. Meni banget teuing nya. Oke, wang bejakeun heula. Assalamualaikum. Bu, Waalaikumsalam. Naon deui tang jol deui? nya abdi teh kepiurangan si emak. Da abdi teh izin Bu ka dieu teh izin. Isin tapi jol Ada aya di piwarang kudu kumaha atuh. Kieu cenah geuninganan. Ibu, Naon? si emak teh bade nambut acis 50. Pan kita tadi gerek namut acis pan. Mungkin cenah dibayarna bade ieu heula, bade naon heula? Ngajual lah sampe cenah ayeuna. Nah iraha ieu teh rek ngajual sampe. Ayeuna ngajual sampeuna ge. Nya geus jual heula sampe bakal boga duit mun sorangan kudu nginjem ka dieu. Moal masihan ibu teh. Moal teu gaduh aya ge 2.000 perak. Mun dibayar heula mah teuing maksakeun meureunnan. Caos suku teh terus sapu Eta si ibu mikir kitu teuing nih. Lajang naon atuh ngan jol Aya di duka abdi mah teu terang da abdi piwarang si emak. Pan akang teh ngora keneh meureunnan heg usaha tuh bantuan si emak. Hoda najan ngora najan kolot ibu teh aya tina usaha mah da aya teh aya mah kudu kumaha atuh. Nginjem. Ada sanes abdi anu namut teh si emak. Apa eta nu ka dieu ge maneh Kan meureun? di piwarang ku si emak. Ada keukeul maneh nu ka dieu meureun Kang. Moal masihan. Moal bayar heula eta kajeun nu moal dibere. Pan cenah bade ngajual sampe mungkin Anya si emak. jual we sampe engke ge meunang duit engke nginjem Oh ka itu dieu. mun manganya Bu. Ah,
bolak-balik udah mau dibere. Sok ngabohong ini eta mah. Tak, menang tak. Mana kadiakan duitna? Ah bora anu. Maneh mah pira. Kayak pan cenah geuninganan keukeuh kudu dibayar heula anu 50 teh. Maneh mah kabisa rayu lalaki mah. Make dirayu udah mah batur teh boga salaki. Da dibejakeun arek ngajual sampel ge, jual we sampeulna cenah kitu. Nah ini banget pelit eta teh nya. Aing mah seumeuh oh itu kabisa. Sia mah kabisa pisan. Atuh ngomong da sing bener ieu sia mah. Dasar budak teh kitu nya dititah koloteh. Oh dari itu mere ti dituna mah kenyarekan ka urang lieur. Pana kumaha we atuh ngomongna. Mending banget pisan sia mah ada baeun meni eleh ku awewe. Atuh mah kan inyep we ka beuki teh kana duit teh. Ari teh gablek ku kumaha atuh pan sia teh pan gitu sampai can laku-laku isuk anak dijual. Atuh nyam-nyam bae atuh. Geus eta mantap sia. Gitu di aing sia mah meni banget wah kabagong pisan. Oh jadi kitu. Dasar liur dasar budak mah da hese dititahna di kolot teh. Kenal si eta teh. Ku disampeurkeun ku aing. Mumpung eueuh batur euy. Teh. Nuju naon? Nuju muneur ka? Oh, nuju muneur. Mohon bade atuh muneur. Ah, henteu ngan abdi mah naros saya cek abdi teh nuju naon si eta teh nyalira gitu di kebon. Nuju muneur kanggo nya kanggo lalap. Oh, kanggo lalap. Mohon. Oh, muhun. Naon kitu Akang? Antena naon? Mohon. Iya we, iya untung teh aya sasaha atuh teh. Nya Nya abdi teh pilih teh hoyong gitu. hoyong Abdi mungkin di pihasian acis. naon itu maksudnya? Terusan teh Naon datang-datang? tes sasaha urang ka itu tuh ka kebon. Naon maksudna teh? Henteu, aya mah kieu nawisan. Mengpeung teh aya sasaha urang ka kebon ka itu. Oh, teh ngagebug sia teh mah. Abdi mah Ngaledek lain maneh. sanes ngaledek, abdi mah bade masihan acis, abdi mah. Mun rek mereman maneh mah bere we duit make kudu. Lamun hoyong acis urang ka itu tuh mengpeung teh aya sasaha aja jeung abdi. Ada rek naon ka itu? Ayo. Maksud turun. Nyawa boge antro sia. Nya bisi bade abdi mah. Naon itu make bade sagolo. Ieu mana kumaha nya. Bisi hoyong acis. Pararungguh hoyong acis. Naon coba. Sugan maneh mah jelema teu ecreg meureun. Mengpeung teh aya sasaha ayo atuh. Anya mau esa saha di kebon. Yuk. Sopan sia banget pisan naon teh pararungguh sugan teh heuh jelema ecreg. Teu ecreg manusia teh. Iya geuning euy pucuk mangah teh. Beuh taekan ku aing. Dia teh ngumpet cicik. Aduh. Euy leubeut mah. Ting saha ieu teh. Geter di bagoy teh. Ayan mah ilalap nah ieu. Mayan ieu mah euy. Dilalap teh da meunah nu kieu teh euy. Hai. Mana keur naon segala dialaan? Mana saha? Keur naon? Mana? Mana kunaon nya? Turun. Jadi runtuhkeun sia sakalian digubrakeun maneh. Naon teh tarekelan kana tangkal batur? Sugan teh saha? Sugan teh monyet. Naon kitu teh? Lain naon kitu ngahaja eta teh sina rada gelede masih kene pucuk sakitu ge geus dialaan eta. Ngeunahon sia dikeun. Ieu nu saha cing? Eta nya ieu teh. Hanya heueuh. Da teu terang abdi mah. Moal terang itu bebeja mah. Batur ge kamari ngaralan teu naon-naon. Pan bebeja kamari mah eta mah dulur ai maneh saha ti mana? Dikeun ah.
Aduh kun sia teh tuh. Ramong atuh sia teh. Ah, Sia teh kitu. kegenahan kos nu soranganana kos barang manehna. Plak-plak urang di ala kumaneh. Heg menta ari hayang mah. Terang abdi mah da. Teu menta tuh imah tuh muka panto lawangna. Teh imah urang Data mah. aya sasaha tadi mah. Piraku molongo eueuh sasaha. Mani banget nu kitu-kitu wae Teu banget sia teh mah. kumaha imang ngeunah lalab mahal kieu mah. Maneh anu banget, maneh anu teu mikir. Yo. Itu. Gitu dia. Galak aing mah Teu uyuhan. galak kumaha. Para rugu barang urang di ala kumaneh. Naon? 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 Sia. Oh, ini yang diberi kurang sia. Sia. Mai. Nih, lilain mani teh nih asal lilakeun teh mah cenah. Aing ampun. Kan? Naon? Nuan saha ieu teh? Nuan saha? Nuan mani ngalilakeun ieu teh naon kitu. Nah saha? Eta nya teh maneh, mani teh. Pake maneh sagalapan kita geus kahandap heula. Ampun eta nah acan dijahit eta. Sepatu. Tertenya. Aku mah lamun hujan kalau cimeluh Aku udah hujan lagi encan ari maneh. Heeh, bari teh geus arangkeun beureunan lain hayat kita tadi mandi atuh jahalana. Naon hese sia teh? Lain hayang Encan lamun pangjahitkeun. geus kahujanan atuh kakarak ngamak, da ieu mah teh kahujanan teh naon geus Kita ngamak. geus arangkeun ku eueuh kahidangan ting daripada cenah kul tambuh kitu. Meni jadi omong segala Ek rupa. mandi teh tadi eta Apa nih, dia nuan, baku. nuan saha tuh? Teuing tah ayo keneh kenu mani geuninganan. Lain tanginas di dago-dago kaburit Si ieu pun teh si Uho mani Nya keneh. meureun aya di dago-dago kaburit mah. Nanaon oge? Segala teh ngan ngamak. Jahit atuh jahit ah. Atuh jahit ku sorangan. Heuh pangnyaitkeun cing hidang atuh ka pamajikan teu pira sapatu. Aku udah meni banget atuh jahit da hujannya henteu. Tuh. Matak naon pangnyaitkeun atuh tita tadi. Geus kahujanan tah kakara bisa ngamak. Dalam mun teh dititah mah moal dipangnyaitkeun moal. Sok jadi omong wae aya maneh mah. Eta akang napi omongeun. Pi omongan haon. Maneh nu pi omongan wae mah biwir maneh ngomong we hayu ngocoblak. Mereka ukayeuan. Rek teu ngomong kumaha. Batur ge bangunna teh mun boga pamajikan kitu mah remungeun. Nah, terus sok dipoyok sia imah. Sok dipoyok ai masih kada dipake Mas yo. Remungeun da batur ge ngocoblak we hayo. Nah saha tuh da urang mah meureuneuk ka akang moal ka batur. Atuh sepatu wae jadi masalah ieu maneh. Da eta bongana teu hidang pisan. Mun kahujanan kan budak sekolah isukan kumaha. Babari garang dina hau. Kadurut meureunan. Korea mah bang Di bejaan ku pamajikan teh kitu nya tak Kang mah. Cineuluk we, kahidangan pisan. Kahujanan ieu kumaha Kang? Lain gerem mandi coba kita tadi teh atuh ngajadau gue.